Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, alhamdulillah tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda sareng Bapak ya. Ayeuna dina lawungan atanapi pertemuan anu katilu urang medar ngeunaan kumaha carana maca sajak. Kamari dina lawungan kadua tos diajar ngeunaan paraphrase, tos tiasa ngagambarkeun atanapi nyaritakeun eusigna gitu nya dina paraphrase hiji sajak ya. Ajeng ayeuna kumaha carana mintonkeun sajak. Tapi sadayana Bapak hoyong ngabsen heula nu hadir dina lawungan ayeuna. Adit aya Hadir, Pak. Asti Hadir, Pak. Ananda Putri, Hadir. Ilham, Hadir, Pak. Osaka, Hadir. iya, Safira, Hadir, Pak. iya. Alhamdulillah sambil ngantosan anu sanesna, iya ku Bapak parantos di apungan oge ya dina Google Classroom. Terus saya ya terus tampilnya. Atos, Pak. Iya. Lawungan katilu ngeunaan sajak masih keningan sajak. Nah, di dia hidup tong hilap ngeusi oge link absen, link daftar hadir ya. Dina link anu parantos diapungkeun dina Google Classroom. Terus materi oge terus diapungkeun ieu modulna. Terus engke saparantosna beres pembelajaran aya LKPD ya. LKPD nu kedah dipidamel ku hideung sapertos kitu ya. Mangga ku Adit dipimpin ngadoa heula. Sacan di kawitan sayana orang ngadoa sasarengan. Ngadoa di pikahatur. Ngadoa rengse. Dina lawungan anu katilu ieu urang diajar ngeunaan maca sajak atanapi mintonkeun sajak ya. Bapak WD share screen heula. Dina lawungan anu katilu urang ngaguar kumaha carana nalika mintonkeun sajak atanapi maca sajak ya. Tujuan pengajaranna ya, dina tujuan pengajaran dia dicandak tina kompetensi dasar sareng indikator ya. Dan sabada hidup geus bisa menganalisis ya dina lawungan anu kahiji terus anu kamari nyaritakeun deui eusi dina lawungan anu kadua. Ayeuna dina lawungan anu katilu hidup diperedi sangkan bisa mintonkeun sajak ku cara maca sajak ya. Gitu. Cobi Bapak hoyong naros heula ya. Hidup kungsi ningali anu keur maca sajak. Atos, Pak. Iya. Terus atanapi kantos ngiringan pesan giri maca sajak. Pesan giri teh lomba. Tos dacan? Dacan. Ya. Oke, saupamina memang aya anu ngayakeun gitu nya boh ti organisasi atanapi lembaga sanes ngayakeun pasangiri maca sajak. Hidup tos terang kumaha lengkah-lengkahna dina maca sajak seperti itu ya. Oke, baris maparin contoh video dina maca sajak seperti kumaha. Tukeran ieu sajak Yus Rosyana. Tukeran
tukeran ieu saja ku salambar simbut atawa samak saheulai. Cobi satu acan dilajengkeun komentaran heula pasihan heula kamandang saha anu bade komentaran tina contoh sajak anu tadi. Tadi teh Wirahmana teh saya pisan terus kelasana teh karaos kanu ngadangukeun sorana nu maca sajak tadi teh tos pedas gitu jelas sareng gestur ekspresina oge menghayati itu gini saya Pak. Lajengkeun. Di dia aya salah sawios contoh sanes, contoh sajak anu sanes. Nu judulna Tanah Sunda karya Ayib Rosidi. Bapak baris mintonkeun ieu sajak. Tanah Sunda karya Ayib Rosidi. Hejo pagunungan, paul lautan. Seperti itu ya. Jadi contoh sajak sanesna dinu maca. Jadi salah sawios sajak sanesna nu judulna Tanah Sunda karya Ayib Rosidi. Bapak nyontohan jadi seperti itu ya. Tapi sanes harti di contoh teh kudu nurutan gitu nya. Tapi tiap-tiap jalmi ngagaduhan gaya masing-masing. Kanten lengkah-lengkah dinu maca sajak teh nya anu kahiji aya lenyepan, anu kadua vokal, anu katilu nada jeung rasa, anu kaopat wirahma, anu kalima ekspresi. Ayeuna urang buar hiji-hiji. Nu kahiji tadi lenyepan ya. Jadi satu acana maca hiji saja teh urang kudu bisa ngalenyepan heula kana eusi sagemblengna. Anu kadua vokal ya. Anu dimaksud vokal nyata patalina jeung sora gitu nya. Sorana kudu bentes, kudu buleud, kudu bedas gitu nya. Anu katilu nyata nada jeung rasa. Anu dimaksud nada jeung rasa patalina jeung sikep dina nepikeun eta sajak anu kaopat. Eta ngeunaan wirahma. Anu dimaksud wirahma mah nyaeta tadi teh anca gancangna dina maca sajak. Lajeng nu kalima nyaeta ekspresi teh tadi ya. Patali jeung rasa intina nya. Jadi nalika mintonkeun sajak anu eusina pikasediheun kumaha ekspresi hayadi cobi saha nu bade maca mangga Asti. Pamanggih karya Ayat Rohaydi. Salapan bulan ngakandung moal aya hiji jalma leuwih ti indung micinta indung gudang hampura. Yang prakeula kanggo Asti. Ya. Jadi seperti itunya tos tiasa ganding maca sajak gitu ya. Asti maca sajakna tos sae. Tadi beda jeung maca biantara jeung pidato atanapi jeung ngadongeng. Jadi aya wirahma atanapi iramana nu khas dina sajak kitu nya. Dan Asti tadi maca tos sae kantun ngalatih kawanter ya, ngalatih keberanian gitu ya. Kelas bahasa masih kene malu-malu kucing ya.
Jadi ternyata mah tiasa gitu tuh di piwarang maca teh. Tapi isinan teh nah, kurang latih ya. Jadi dibiasakan kemah berani berkomentar, berani menyampaikan pendapat seperti itunya. Oke, orang lajengkeun deui. Nah, saparantosna tadi maca, ayeuna refleksi ya. Jadi sabada hidup medar hal-hal naon bae anu kudu diperhatikeun nalika maca sajak, ayeuna tos paham ya. Kumaha cara maca sajak teh? Tos paham? Atos Pak. Tos ya, alhamdulillah. Saupama tos gaduh gambaran, tos kecangking, tos maham, oke dipintonkeun. Jadi hidup oke mintonkeun salah sajak anu geus dipilih. Nah, instruksina lengkap aya dina LKPD. Ya, lajeng katantuanna nalika maca sajak kudu merhatikeun sora vokal. Nah, sora vokal teh tadi sanes ngan saukur powerna. Ya, tapi aya oge artikulasina, aya oge kriteria penilaianna. Apa hiji aya tata basa atau nepi pelafalanna ya. Nah jelas, nah kirang jelas tadi. Terus aya rentong wirahma teh aya irama kurang cindekeun heula pangajaran dinten ayeuna ya. Jadi dinu maca sajak teh aya 5 lengkah nu kudu diperhatikeun. Nu kahiji aya naon? Sanu bade? Lenyepan, Ya, nu kahiji lenyepan, anu kadua vokal, vokal, anu katilu nada jeung rasa, nada jeung rasa, nu kaopat opat wirahma, opat wirahma, terus nu kalima kelima ekspresi. ya, nu kalima ekspresi. Jadi etanya diantawisna maca sajak teh kedah merhatikeun 5 poin anu eta. Ya. Materina tiasa dibaca deui dina classroom, dina modul anu tos diagungkeun ku Bapak ya. Terus LKPD-na tiasa dipidemel, dibaca instruksina, tadi waktu ngerjakeunna ku Bapak dipaparinna waktu 3 dinten. Saupamina masih keneh aya anu kirang jelas, tiasa diteruskeun ka langkungan WA grup ya. Seperti gitu. Kurang pungkas wae ieu pangajaran dina lawungan anu katilu ya. Mangga ditutup ku doa, dipimpin ku KM. Saparantos diajar hayu urang ngadoa sasarengan, ngadoa di kawitan. Ngadoa ringse. Aturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun kasadayana wilujeng pangti di pengajaran salajengna.